Wih, di pos anu hurung tak. Di ruban amat apa udah. Beh, tangkeng kondisi hurungan doang. Ayah sama. Iya. Dua, ya. Tilu ya. Empat. Orang belum beres. Aing mau langsung. Oh, nah Ayo nanti orang ke pos yo. Ih, dia Bener. ngecedok di bae. awak aing geuring anjing dia Ih, ih. geus ayo. Hubungannya mending es aing. Naon ka pos. Jadi dia pagawean naon ge. Bah, dalu deh ya, mau jalan lempang yo. Lumpang dia tadi tuh anjing. Nah anja budak can baralik eta, ieu geus sarubu ta jangan ngakuprek ya. Nah, ini dia. Lain gara balik jam 12 subuh geus jam bara ya. Mulai jam 4 kurang. Ya oh. Kok geus aing hanjuk ya. Diuk dulu lagi lah. Ngopi ta. Siap. Oh, bakona ge. Bako ta. Maya beta bakon ta. Jadi kieu Rip. Aha. Nu ronda mah Hmm. di mana ge kudu nyampe subuh. Kudu adek nyampe adan subuh karak bubar ya. Kewajiban nu ronda mah. Lain. Ya adan subuh malin wanci ka bale salat subuh. Atuh urang di situ mah bubar urang. Oh. Aing nya Heeh. aya ieu kana dia ieu. Ainaon ya? Jadi kieu Rip nya. Aing boga bisnis subuh kana dia ieu. Bisnis naon heula yo? Bisa menghasilkan duit apa henteu? Ulahkan duit. Jang modal kawin dia bae ge aya. Komo keur kieu mah, hah? Kumaha? Daek teh dia ilunya aing. Oke, siap. Aing mah penting mah UUD, ujung-ujung duit. Jadi kieu nya. Heeh. Kan ditu aya motor tuh. Kumaha? Siap teu? Ai atuh gaskeun aing mah ayo. Tah, pan ironda aing nya, hah? Sepi pan kampung. Kumaha? Eta motor kurang cokot. Sanes mah areuh jelema nu ronda baralik. Heeh. Ai geus urang kumaha keun ieu motor. Tah. Urang handar bae meujeuh. Ai siap ayu. Mumpung keur beuh. Ih, hayu nangguan deui. Geus hayu turun yuk meujeuh. Yo. Mantap urang. Di HP-na cokot bisa anu maling. Dasar mah geus urang maling. Wih, Wih, ya. anjian. Wih, atuh hayu. Dorong.